Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang Dewi sareng Mang Augustin. Palamitra anu dipihormat dina denget ayeuna simkuring Mang Augustin masih medar dongeng dina carios Si Geot, Yasana, Kang Heri Supriyadi. Pihatur raubu nuhun oge ka asadayana anu parantos berkontribusi like, komen, subscribe sareng share channel Dongeng Mang Augustin. Nyangga keun carios nyambung, mugi tiasa ngahibur, nyandak pelajaran, oge nyandak manfaat saseueurna. Kirang langgungna disuhun keun karidoana tur tiasa jembar manah ngahapunten sagala rupi kalepatan tur kakirangan. Mugia janten panghibur kana kalbu pangbeberah kana manah. Sareng mugia katampi ku sadaya kadang wargi, sok sanaos sieu carios Sunda Buhun. Mangga nyangga keun. Si Geot bagian ke-54. Meh bareng pisan jeong diukna Dewi Indung Nyinarti di hareupeun Si Geot jeong nu jadi anakna, Kang Ihsan jeong nu jadi mitohana oge pating kurutak. Gus sarolat, Bapana Nyinarti rutret kanu keur dariuk di patengahan. Nya endus atuh. Indung Nyinarti miheulaan nembalan. Gek. Geus kitu mah Bapana Nyinarti milu ngariung, Kang Ihsan oge gancang nurutan. Jang Geot bade dijajab dugi ka wates lembur engke teh. Kang Ihsan neutup Si Geot. Teu kedah, Pak, da engke oge nyampeur ka adiu si ronggengna. Oh nya saya tuh ari kitu mah. Muhun. Nanging engke witos rada wengi. Ari ayeuna maah bilih warga anu nangenan. Nya, barina oge kalembi heulawi atuh, da sono keneh aki maah. Bapa Nyinarti gancang nyelengkeung. Engke Dewi maah muun ka adieu teh ngahaja mauting, nya, Jang Geot. Bebeja heula weh ka ema nurmala, cok indungna Nyinarti. Insya Allah, nih. Wangkongan terus lumangsung kalayan pohara pisan uklekna, nepi ka atau karasa nyerelekna waktu oge, nyaho-nyaho geus manjing wanci sareueuh kolot. Panggieun keun cikopi, nyi. Bapa Nyinarti ngareret ka anu jadi pamajikan. Ngan hantem witutah titah. Indung Nyinarti rada budad gadeut. Tibang pating serengeh Si Geot jeong anu sejen maah, da puguh oge lain ambek enyaan ari indungna Nyinarti maah. Wios ku abdi, Emma. Akang sareng Jang Geot bade ngopi. Nyinarti gancang nyelengkeung. Si Geot jeong Kang Ihsan tibang arungguk. Geus kitu mah gancang bae Nyinarti ngoloyor ka rohangan dapur. Lain gura-giru muruh hausanetina ka dapur teh, malah cek kana bekong, curuluk di cician cai herang. Bismillahirrohmanirrohim.
Kalayan diminitian ku nyebat asmana, lek, ubar anu ti si Giot diinum. Taya nu aneh, karasana teh biasa bae. Geus kitu maah nyinarti gura-giru ngasup-ngasupkeun suluh kana hawu. Rek nahur cai miureun, datacan aya termos dina jaman harita maah. Bubuhan loba ruhakan keneh hawu teh, teu lila antarana oge seuneu geus ngagedur. Jung, kojengkan, nyinarti ngadiukeutan gentong. Ew, beak geuni. Nyinarti kutu gendeng sorangan, mangsa nempo cai ngu dina gentong geus rek saat pisan. Cek, kana baskom lotik, koloyor katampian, anu pernahna aya di pipir imah. Mangsa rek nyiuk cai pisan, nyinarti maah rada kurang kerung, alatan nempo jirim anu ngajuringkang henteu jauh tina kandang domba. Saha, nya, gerendengna nyinarti. Tapi, jirim anu cikeneng ngajuringkang teh teu katembong Dewi sang geusna di tempoan oge. Teu kateterusan, geus kitu maah gancang bae nyinarti ngoloyor Dewi ka rohangan dapur. Sang geusna gokeun seng, curuluk di usian cai. Teu lila, dana urna ogengan ukur saperluna. Sang geus nyaur heula ruhaku lebu, gura-giru bae nyinarti nyoloyor mawaci kopi ka patengahan. Song, dina tengah-tengah anu keur ngawarangkong. Langsung cukcek sarta pating raregot Kang Isan jeung si Giot katut bapana nyinarti oge, kalayan katembongna sige anu narimat pisan. Kang, aya jirim anu jujuringkangan caket kandang domba, cok nyinarti, kalayan ngomongna semu dilongkeun pisan. Nu bener, nyi. Muhun, Kang basa abdi nuju ngalacai. Waduh kudu waspada ieu maah, Jang Ihsan, bisi bangsat. Kapanan, basa mangkukna oge domba kang dulo aya nu maling. Muhun, Pak. Da basa kamari oge abdi teh ninggalan gerak-gerak jalmi anu nyurigakeun. Nanging teu seueur saur ka sasaha, da bilih janten lepat sangka. Dina mangsa Kang Ihsan jeung anu sejena keur ngawarangkong kitu teh, ari si Giot maah katembongna malah sige anu ngahuleng. Padahal, ari anu sabenerna maah lain keur ngahuleng, tapi keur museurkeun panempona. Jelas pisan dina panempona si Giot maah, teu pati jauh tina kandang domba. Aya 3 jalma anu marake tergos, keur ngadedempes di antara sela-sela dapuran cau. Guat bejaan batur. Gede teuing resikona ari disangraupan ku urang duaan maah, cok bapana nyinarti ka Kang Ihsan. Teu kedah, Ki. Si Giot gancang nempas. Teu kedah kumaha, piraku kudu cicing wae. Sus, tenang, Ki. Percanten keunwi ka Giot perkawis ieu maah. Lah, budak maah bisa naon. Tenang. Si Giot rada nyentak. Aneh, sakali nyentak oge bapana nyinarti langsung jempe, malah maah nepi ka katembong semu ngalaleper si Ganu sawan.
Tempo kitu, ari Kang Ihsan jeung anu sejenna mah tibang pating polohok. Pokona, perkawis ieu maah percanten keun ka Geot, teu kedah gujlut ngawartosan warga anu sanesna. Di luar, aya 3 jalmi anu ngaranggo teregos. Memang bahaya ari digarewah keun maah, bilih narekat dan nyarandak pakarang. Ningkin pating polohok Dewi bae Kang Ihsan jeung anu sejenna mah mangsa ngadenge kekecapan si Geot anu siga geus nyahoeun pisan kana kaayaan di luar imah teh. Ngan aneh deui, sarerea oge bet asa langsung percaya. Tiluan, Kang Ihsan siga anu hayang masti keun. Muhun, tiluan. Antosan wi video Bapa sareng anu sanes namaah. Ayeuna, Geot bade ninggal ka luar. Ulah ngariring, tulakan pantos sing pageuh. Si Geot sasahat heula. Nyinarti jeung indung bapana katut Kang Ihsan, tibang bisa arungguk. Geus kitu maah gancang bae si Geot mudar sarung anu masih keneh dipapakena, sarta diteregoskeun kana sirah. Ukur sapasang panonna anu katembong teh. Gedik, si Geot muru tepas imah. Kang Ihsan jeung bapana nyinarti oge nalutur keun heula. Gajleng, les. Ngan ukur dina sakali gerakan, si Geot geus teu katembong Dewi jirimna. Nepi ka pating polohok Kang Ihsan jeung nu jadi mitohana oge ari nempo kamampuhan si Geot anu sarupa kitu maah. Sakti geuning budak teh, jang, cok bapana nyinarti semu bengong keneh. Muhun, Pak. Paingan dugi ka awan tuneun ngayakeun tindakan oge. Bapana nyinarti tibang unggo. Sanggeus nulakan heula panto maah, gura-giru bae duanana nyalampuurken Dewi nyinarti katut indungna. Kumaha atuh jang Geot, Kang melang abdi maah. Teu-teup nyinarti pinuh ku kahariwang. Urang talinga keunwi. Lain jalma sambarangan jang Geot maah, diu oge sakali ngagadleng teh langsung niles. Bapana nyinarti gancang nempas. Piraku, indung nyinarti mah siga anu kurang percaya. Muhun, Emma, parantos nyangking ilmu gerak anu kawilang luhur rupina maah. Kang Ihsan siga anu hayang masti keun. Kojengkang, bapana nyinarti miheulaan ngadiukutan liang bilik. Ngahaja dikorowek heula, sangkan laluasa nempo kaayaan di pipir imah. Kang Ihsan jeung anu sejenna gancang nurutan. Teu ayana naon, geuning. Jang Geotna oge teu katinggal. Nyinarti rutret sarta semuha harewosan. Cicing, tempo keun wi heula, tempas Kang Ihsan. Di luar imah, ari si Geotna mah harita teh geus ucang angge dina dahan tangkal nu rada gede. Pane uteukna teu leupas ngawaskeun gurak-gerik 3 jirim anu kabeh marake teregos, anu harita keur ngadedepes dina sela-sela dapuran cao. Teu langsung ngayakeun tindakan si Geot oge, tayohna maah hayang masti keun heula anu rek dipilampah ku jirim anu tiluan. Ari anu keur ditalinga keunana maah henteu narempoeun ka asi Geot neureun, da bubuhan kahalangan ku gomplokna daun tangkal. Yakin, awewe anu tadi katampian teh henteu nempoeun? Henteu meureun. Eta wibuktina, taya pangusi imah anu ngaroris, geuning. Ari kitu, rek maling domba atawa rek maling munding. Hese mawana munding maah. Domba wi anu bisa dipanggul, hiji sewang oge cukup keur saminggu eun maah. Heu rek ayeuna wae. Montong gurunggusu, dagoan wi heula nepi ka pangusi imah bener-bener talibra. Kitu sawarehna wangkongan di antara 3 jirim teh.
Sang geus lumayan lila antarana, ari geus ngarasa yakin yen pangeusi imah geus tali bramaah, jirim anu tiluan meh bareng keketepan, sarta cinceung nitenan kaayaan. Si Giot maah masih keneh ngalingakeun dina panyemputanana mangsa eta tilu jirim mingkin ngadeukeun kandang domba teh. Kandang anu itu mah eusina jaluna wungkul. Nu saurang tutunjuk kana hiji kandang. Anu duaan meh bareng arungguk, sarta buragiru nutur keun lengkah baladna anu cikeneh nyarita. Geus sareu beuh nyatu meureun, domba anu sakitu lobana teh taya anu disada, jongjon bae daripadina kandangna. Atawa teuing lamun geus diparancahan heulama. Kenyawi geuning tiluan, ceuk bapana Nyinarti, anu harita masih ngintip tina liang bilik. Bener-bener sakti anak itu mah jang Giot teh mataknya hoeun oge. Muhun. Tuh, anu saurang mah tos muka panto kandang. Sus, tong tarik teuing, bisi kagarewah keun. Estu harewosan pisan kolotna Nyinarti jeung anu sejena mah mangsa ngaromong kitu nate. Ari di pipir imah, jirim anu duaan mah tibang nempokeun bae mangsa baturna geus asup kana kandang domba teh. Nuju naraon, mang. Gebek. Anu duanan nepi ka pohara pating rarenjakna, sabab barang diliuk teh. Tetela geus ngajegah hiji jirim anu lintuh sarta bayuhyo, anu tetela geuning si Giot. Baladna anu harita keur di jero kandang oge langsung kaluar. Saha sia, goblok? Wawanianan sia pitilueun kana urusan aing. Nu saurang langsung tutunjuk ku bedogna. Hehehe, sabar, mang tong galak kitu. Si Giot malah seu-seurian. Kurang ajar. Podaran, mangsa aya anu marentah kitu teh. Anu saurang langsung ngagagleng sarta sakilatnya bet keun bedogna, rek migas beu heung si Giot. Lep. Si Giot gancang ngelok. Pos. Bedog lawan ngan ukur ngahiupnya bet angin. Dina gerakan anu pohara cepetna, mangsa awak lawan keur semu nyolontot keneh alatan kabawa putanagana sorangan teh, gampal lunggeun kenca si Giot anu dibeberkeun, sakilat mapak dada. Suh. Buh kejengkang gebut. Wah. Geus teu bisa disingkahan Dewi, panarajang balesan si Giot estuning nenggel pisan kana sasaran.
anu balukarna, awak lawan nepi ka ngajengkang sarta ngagebut ninggang lemah. Teu bisaun cengkat Dewi, anu cikeneh kabonangan ku panarajang si Geot teh tibang bisa haregungan nyekelan dada, sarta antukna maah ngalempreh kapiuhan. Nempo kitu, anu duaan oge nepi ka apo harapati ngarenjagna, sabab tetela anu keur di sangareupanana teh estuning lain jalma jore-jore. Kurang ajar. Modar sia, setan. Ya ah. Sanggeus aya anu ngomong kitu teh, anu duaan meh bareng patinggara gleng, sarta nyabet keun pakarangna sewang-sewangan. Bedog nu hiji, ngahiuk rek ngalasirah, ari anu hiji Dewi mah nyuruh rek niruk dada. Gebek. Nepi ka pating rarenjak Dewi bae anu duaan oge. Sabab dina mangsa pakarang narek keuna pisan kana sasaran teh, jirim si Geot ujuk-ujuk leunget tina panempona. Hehehe. Ngadengi sora anu cikeneh seuri, anu duaan meah bareng pating lalio. Tibang pating polohok tikeun sajongjongan maah duanana oge, sabab tetela si Geot geus ngajega di tukang eunana. Gancang bae duanana malikeun awak. Jalan jleng. Ya ah. Anu duaan patinggaraja ngayakeun Dewi panarajang, kalayan dina gerakan anu leuwih cepet batan samemehna. Suh, saah. Dua susukeut bedog anu patutur-tutur rek nyacak awak si Geot. Suh, buh. Wah. Wadau. Jengkang gedebut. Teuing kumaha gerakanana, samemeh pakarang keuna kana sasaran teh, dua jirim anu narajang si Geot ujuk-ujuk pating garoak, disusul ku awakna pating jarengkang sarta pating gedebut ninggang lemah. Pelengking. Teu jauh beda jeung saurang baladna, dua jirim anu cikeneh narajang si Geot oge nepi ka pepelengkingan sarta haregungan nyekelan dada, anu saterusna maah pating lenggerek kapiuhan. Di jero imah, nyinarti jeung anu sejena maah tibang pating polohok bae mangsa nempo remeng-remengna kaayaan di pipir imah teh. Waduh bener-bener sakti geuning jang Geot teh.
Indung nyinarti rutret semu hari weus-weus. Teu kungsi malire kana omongan anu jadi pamajikan, sanggeusna nempo kitu maah gura-giru bae bapana nyinarti kaluarti imah. Tayohna maah rek nyampeurkeun si Geot. Cicing heula jeung emaah, bisi caan aman. Kang Ihsan ngareret ka anu jadi pamajikan. Geus kitu maah gura-giru bae Kang Ihsan oge nuturkeun anu jadi mitohana. Bareng srok ka pipir imah, tetela jalma anu tiluan teh geus dibarengkos, sarta kabeh oge dina kaayaan narangkuban. Waduh, jang. Suus. Si Geot langsung mere isarat, mangsa bapana nyinarti geus sapok-pokeun rek nyebut ngaranna. Gajleng, jorelat, les. Si Geot gura-giru ninggalkeun eta patempatan, mangsa rentang-rentang katembong aya sababaraha seuneu obor nu ngadeukeuttan. Warga urang dinya sigana maah, da kadenge bari galecok sagala. Kang Ihsan jeung anu jadi mitohana, nempo kitu teh pikeun sakedapan maah tibang silih reret. Alim dugi ka aruningaun warga panginten, harewosna Kang Ihsan, siga anu langsung surti kana pamolah si Geot. Nya. Jepli urang Rusia keun. Bapa nyinarti sarua harewosanana. Teu lila antarana, pating kurunyung sabaraha urang warga. Nepi ka pating polohok sarerea oge mangsa nempo tilu jalma anu marake teregos sarta geus dina kaayaan di barengkos teh. Aya naon ieu teh? Mang Tardi, saha deuwih eta? Tanya saorang warga ka amitohana Kang Ihsan, anu tetela ngaranna Tardi. Bangsat, Kang. Malah Kang Ihsan anu gancang nembalan teh. Bangsat, rek ngabangsat ingon-ingon. Muhun. Tuh, panto kandang oge parantos muka. Untung wika bujeng kacerek. Saha anu nyerekna. Duka pugu oge, data di teh aya hiji jirim anu ngalumpuhkeun ieu bangsa. Nanging teu sidik ari pamaun teuna maah darada paroek. Dupi akang sareng anu sanesna, naha geuning bet aruninga aya kajantenan di dieu. Sidik akang jeung anu sejenna oge dibejaan ku Jang Muhtar. Pajar teh siga aya anu keur garlot di buruan imahna Mang Tardi, cenah. Dijawab kitu mah bapana nyinarti jeung Kang Ihsan oge unggut-unggutan. Bukaan teregosna, hayang nyaho beu beungutanana aing maah. Saha jeung urang mana cenah anu sok ngabarubahkeun lembur urang teh, celengkeung warga anu sejenna. Teu kungsi diengke-engke deui, harita keneh tilu jalma anu geus teu walakaya teh dilaanan teregosna. Saha, nya, teuing, asa karek nempoan kuring oge. Komplotan rampok sigana maah. Untung wi aya anu nulungan, Jang Ihsan. Tetela, warga maah taya anu apaleun saurang oge. Siga anu hayang buru-buru sina naringgal keun imah, bapana nyinarti maah gura-giru bae nitah warga, sangkan masrah keun eta tilu jalma ka anu jadi pamimpin lemburna. Ukur Kang Ihsan anu milu jeung abringan warga teh, da bubuhan dibutuhkan pisan pikeun mere katerangan. Ari bapana nyinarti maah diajak oge embungeun, pajar teh keur aya anu karasa. Keuh, waktosna seep. Caag hanca. Urang simpen di handeuleum sieum paragi nyokot ninggal keun, enjing urang sampeur dewi, hapunten palamitra kanggo nyumangetken sim kuring, Mang Augustin ngadongeng teh, nuhun keun di subscribe, di like sareng di komen, atanapi di share manawi masih aya keneh nuresekeun kana dongeng, supados teu kakantun carios salajeungna. Mangga permios. Anu gareulis karasep anu hoyong carita kisah kasih dinamika romantis remaja.
Mangga dangu keun carios nyambung bentang pasantren. Nu tos sarpuh genga dangu carios ieu maah bakal kabawa asa ngora deui. Kangge nu resep cerita silat. Mangga dangu keun amjar lawan Raja Bangsat sareng rawarontek di channel YouTube Mang Augustin.